Syekh Mansuruddin waktu ka Lampung. Begitu ka Lampung ngadenge raungan suara maung teangan kunyana, ternyata orang maung katimpah kayu. Dibagai tanya, maung kunaon mah katimpah kayu cenah. Kunaon mah katimpah kayu? Ulah sakira teh atuh sia teh cek Syekh Mansur make hees sagala tuh maung hees katimpa kayu jelem mah hees keur ngaji heuh galedeg kecil akal pokona maung sakitu gagahna katimpa kayu atuh komo ngaji mah aduh geus tungtung macam aing ngadenge gitu ngarenjak bae. Cek bau minta tolong gula Syekh Mansur wauheun cenah. Daek aing nulungan tapi dengan catatan perjanjian. Kula janji pokona moal ngaganggu bae. Lain soal ngaganggu ka kaula bae. Kasadei ka anak incu deui moal cenah. Lain ka anak incu bae cek Syekh Mansur. Pokokna malah ka murid-murid Syekh Mansur kula moal ngaganggu. Wah geus bener. Sumpah wallahi cek maung demi Allah kula moal ngaganggu ka anjeun, ka keluarga anjeun, anak incu anjeun jeung kanuwau ka anjeun ka murid-murid anjeun dengan catatan asal nyebut Buyut Mansur kula paham. Enggak, diangkat ku Syekh Mansur. Tadi angkatnya pakai cinggir. Pakai cinggir ku Buyut Mansur eta kayu sakitu badena teh set. Masyaallah. Aya jampena lain sacinggir-cinggir. Ai siapa cinggir siapa tuh sapalingnya keceli tah tuh. Aya jampena. Ya tamkhisya ya tamkhisya mastabaya bartusya saya jabelat paranti perang. Nah dirinya tulang sungsungkem mau guys selesai masalah alhamdulillah. Datang ka sababaraha taun datang ka ayeuna pisan lamun aya anu diganggu ku maung kemudian nyebut Buyut Mansur ama manjur jasa Syekh Mansur terkenal jasa di Lampung lamun aya anu diudag maung geus langsung ya Buyut Mansur mau ngaleos